sebagai Kenalkan kami Abi Asrul Nisa sebagai istri sah. akan mengambil di penerbangan sebagai bisa. Kenalkan kami Abdi Arif Nurenda. Kenalkan kami Abdi Nur Aura. Kenalkan nama Abdi Nur Aini. Kenalkan kami Abdi Nur Aini. Kenalkan kami Abdi Nur Noviandra sebagai ibu-ibu sosialita. Perkenalkan nama Abi Farid. Perkenalkan nama Abi Fauzi sebagai yang mau. Sebagai dukun. Perkenalkan nama Abi Raka. Nama Abi Abu sebagai polisi. Abdi di dia badai nampungkan hiji drama anu judulna Sahabat Adalah Maut. Hiji poe di kota aya reuni babaturan SMA anu ayeuna geus nikah tur sukses. Lain. Alhamdulillah saya sudah ada pasangan. Alhamdulillah digebus kawin. Maafnya kurang. Maafnya di telat macet. Gas dulu ya. Emangnya salah kinan Kusababinya nyari ku salah saurang sobatna marehna indi ka dukun. Pikeun nyabak salaki sobatna asalkan hirup sobatna jadi uksa. Palaku minta duit ke salakina keur balanja lantaran salakina teu boga duit tuluy nginjem ka bank atas nama salakina. Penumpang salakina babaturana ngajak ngobrol guyonan yang akhirnya jatuh cinta. ini salahnya sih. Lah deketan Abi ayo cari kesini. Ayo belanja di atas.
Bulan kapayun kalakon ngagunakeun salaki sahabatna pikeun nyungkonan pangabutuhna. Sobat babaturanana keur ulin papanggih jeung salaki batur keur jeung awewe seje. Guys, saya akan di komplek. Ini sih sekarang ada si Aksila, jadi si Awela, terus si Aksila, sana si terus si Bibi, coba datang Aksila. Oh, Aksila, mata ada di mana? Di rumah yang nanti. Gerak katanya ke kafe sama suaminya Pipi. Oh, nya, ayo orang juga. Ayo. Mana tegas nang salaki urang padahal yang bantu urang. Mana bantu urang teh kurang naon deh. Ini melalui aku nih urang teh bae. Saja mana ada jalan. Ada tegen di api tentang aku miskin. Aku kubu miskin makana gawe. Nanti bulan, sudah 5 bulan. Tahun apa? Benar-benar sama undang. Enggak sama respon. Ya, baik. Halo. Halo. Gimana Pak? Kan bisa kalau masih ya Pak. Ya, betul Pak. Bulan. Ayah terminal 35. Udah ya, tangkap baik langsung. Sanggeus 5 minggu palakon papanggih jeung pamajikanana. Bari mengobrol papanggih jeung babaturan. Lu kemananya lama pingsan. Nah, kenapa? Sila. Jadi maafnya atas kejadian itu. Nah,